bapak kuring hayang nyandu geus boga calon nu kadua tuh batur ge boga dua nu kolot jeung nu ngora Tah setelah kejadian lagu Hayang Kawin meledak ini jadi kun punya nama. Pastina istrinya teh loban berdaratan kan Kak Ima kan. Alhamdulillah. Terus di Jepang ku manajer tuh kun. Untuk panggungan di Jepang harita tina lagu Hayang Kawin teh. pun aya atur di henteu teh. Aturna ya beuna pajak jadi kepotong ku manajer. Teu aturna pun gara-gara si manajer eta selalu kuat pun gitu. Selalu bertahan bahwa pun seorang pun Hayang Kawin. Semoga album lagu Hayang Kawin. Jadi nu muncul tina 5 warna muncul lagu Hayang Kawin sampai saat ini bikin waktu ayeuna jadi hiji gelar sokor di salah seorang penyanyi nya karena benernya Kang Kunnya jadi disebutna kun si Hayang Kawin kan sanajan loba lagu setelah Hayang Kawin aya lagu kun anyar terus pogo eta alus laguna itu jadi pindah gelar kan jadi pindah kasor jadi kun Hayang Kawin ya saya bisa lah orang ngobrolnya ini teh kieu di didinya teh kan tina lagu Hayang Kawin lebih kan bener kejadian kawin tah ieu ceu ayalah aya menarik manggung gemay ayalah orang aya teh saya mah saya kan rek syuting di Jakarta di nya sarua we jam 12 nya manggung aya teh manggung we lockdown jadi ke kun eta sama me potong heula nepikeun ka terus kun kawin tina lagu Hayang Kawin kejadian nepikeun ka kun kawin jeung kawinna teh jeung awewe yang jeung awewe lalaki lain jeung geulis lain jeung tutup termos kawin jeung awewe na teh ieu nya awewe na teh geulis geus geulis teh artis deui manehna teh penyanyi suarana alus geulis jadi pamajikan kun cing lalakkeun teh ieu lalakon bisa jadi pamit jeung pamajikan nyata ieu kun meledak lagu Hayang Kawin 2008 karena TV geus meledak 2008 eta di bulan eta langsung loba nu pesen nu ngajak kun teu nyaho ngaranna grup musik pop Sunda teh nu kumaha eta naon musik naon eta musik nu saha eta ini tuh tukang es seganti dina saku lain bisi wisada lain biasa nu eta nu eta dina casan ke bisi ini bisi copyright untuk lanjut nah jadinya kun udah buka grup musiknya ngentar dulu lah kun teh baheula ya buka grup musik kun tutur ke tur urang teh nyawana naon pokona yang pop Sundaan ya nu ngajak kumaha cik urang teh grup musikna kesan apa apalah calung kun mah gitu lu dangdut nu kararibu lah pokona mah gitu anu pesen anu kitu teh ya ai artisna teh geulis mah nyaho saya geus yang mah geulis lah geus kitu anu da fungsi jeung urang deukeut teh urang tuh teh deui euy aduh ayo tah tidinya alhamdulillah beki balikna teh jujur nya kun yo pas datang kana panggung pada motoan ku empen waduh empen naon empen fans atuh mereka juga empen sagarupa empen ya mau ampun kita potong bareng dan lain-lain alhamdulillah tah kanu awewe artis eta hiji asa wawu asa teu hiji eta foto teh tibalik abi nu hayang foto da yang dipret teh apa eta artis mah mung dipoto jeung kun-kunnya jadi kun hayang dipoto pret geus kitu teh loba deui ka teh eta kene artis teu gitu loba nu resep pun artis eta aneh gitu biasanya Pak jeung Pak TT di daerah teh suatu saat artis itu pun biasa mau tilu suatu saat hiji batal kita tulung ka artis ieu
sekian tahun atau teh minta artis ieu si eta ngabatalkeun sia aya kagulis bawa we ari abi ngabasa teh jangan anyar ieu eta teh jangan boga rasa cemburu si awewe artis abi eta teh nah terus dibawa abi teh cemburu ka ieu anehna teh anjing udah pada sakit nah Ting, tega senang WA gitu. WA, orang mah SMS, SMS, tega. Sebenarnya aku teh senang. Wah. Senang apa? Asli itu bogo ka urang. Urang sakot kan jeung sakot. Nyakit we. Apel teh abi sok apel mun bogo cek apel. Kalau orang dapat kurang apel udah sieun teh. Mun apa urangnya? Apa sieun di apelan sieun gosip apel kali itu 8 orang. Rokok teh beak sapak kumpul. Masih teh alhamdulillah. Lanjut 2010 rasa nggak bisa ditahan. Kawin malam saya lagi kan harita datang. Lu bawa kawin, orang mengundang saweran gede. Harita datang. Saat jadinya kawin, boga anak, alhamdulillah. Nyerah. Iya. Itulah pokoknya nama. Menang ke nugelis. Pun tina lagu hayang kawin bikin kawinna, boga pamajikan, menang ke nugelis. Artis berbeda aripun kunama Waduh Asep orang teh ieu ngobrol teh di nya di villa ieu kita villa naon teh Rancau di villa Pak Haji Iwan Pak Haji Iwan bos Pak Haji Iwan teh bos kainnya ya kena kain naon we naon nya segala rupa pokona mah bos eta mah di Pradin pengacara pengacara segala aya asa teh deui ka kamari urang ngobrol kamari keseberang boga ieu teh Pak Haji Iwan boga kafe ieu Rancau Ungu tunang boga kafe na pun cenah tidak tadi are terus kieu teh orang ngobrol jeung manajer saya jeung opat mata we opat urang maksudnya opat urang berarti 8 mata atuh urang naon sih teh ngobrol naon kalem ke saya dikontrakan jadi urang kudu cicing dikontrakan di dieu anu kos kultur lagu produser tadinya sok dikontrakan tong make kan atau kontrak meureun kontrak nu karar itu pokoknya orang pokoknya jadi duit gitu iya jadi daek siap lah pokoknya mah ya jadi kita hari ini ngobrol di kafe Ranca Ungu di daerah Garut. Naon itu Garut namanya? Kampung Cihalang, Desa Pakenjeng, Kecamatan Pemulihan di daerah Kabupaten Garut. Jadi lenjang niis mana di dieu mah bisa dimanfaatkan ke kumpul-kumpul komunitas. Ya, betul. Jadi ada komunitas, misalnya komunitas naon ye ngumpul ngayakeun gempungan. Setiap komunitas kan setiap tahun aya gempungan. Setiap sabra bulan sekali aya gempungan. Misalnya komunitas ieu naon teh nu keur ngariung di dieu teh aya kanggo meeting naon ieu komunitas itu PSAJB komunitas PSAJB pembentukan lebihkeun ka pelantikan segala rupa bisa di karena aya beberapa tempat anu keur istirahatna aya terus aya kafena aya kolam renang karaokena aya tempat karaoke aya kumplit pokona mah misreut moal salah lamun nyarter tempat Villa Ranca Ungu di daerah Garut ieu ya siap pokoknya rek monok Pak Haji serek monok Mbak soalnya disiapkan tempat soalnya naon saya sediakeun bensin lain are eta palawah palangkakan kumaha eta palangkakan itu mah ya rek ngobrol geuning ge di episode berikutnya kita ngobrol masalah palangkakan itu apa artinya itu palangkakan bahasa Indonesianya apa
pengen tahu nya tuturkan mangkun pun sareng Ceidar. Yang pastinya di like, komen, Subscribe. channelnya nyata Ceidar channel. Ceidar channel ya. Gratis, tete gratisnya. Gratis. mangkun mah teu kudu di subscribe. Sarua subscribe. Lu teu geus loba teuing. Hah? Loba teuing atuh. Kemarin beki loba beki alus. Pokoknya mah subscribe. Ya. Ya. Sekap heula duit ka dieu atuh turun Kang Unggun. Sekali. Yuk, sit. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.